Saha tah jelema nu goreng basa ka salaki, goreng basa ka pamajikan, sok ngomongkeun batur sama goreng batur cegekan, sok hayang wae pasea jeung tatangga, hayang pasea wae jeung dulur. Sutak saeutik teh respon kana pasea teh mun siga XL we sinyalna teh nyambung terus. Wayahna nu kitu mah ngelel letahna di alam mahsyar, lempang ngagugusur letah. A'udzubillahi min nu resep ngomong-ngomong kakurangan, kasalahan, kalemahan nu jadi salaki ka batur ngelel ka letahna. Nu sok resep ngomong-ngomong kakurangan, kelemahan, kasalahan nu jadi pamajikan ka batur eta oge salaki nu kitu bakal ngelel letahna. Nu resep cegekan gelis nama eta teh jelema teh hanya ka senala sisirangan ngelel ka letahna ke di akhirat. Ngelel beunghar masih itu dengan kopet ngelel ka letahna di alam mahsyar teh gitu. Mata kunci letah teh ulah sok resep ngomong-ngomong kalemahan kakurangan anu aya di batur. Sing penuh letah teh kunaon ku kalimat-kalimat anu ngaluskeun batur sanajan eta batur loba kurang jeung salahna. Nu kitu mah seger di akhiratna ge. Jalma anu kasorang ngalus-ngalus batur walaupun eta batur teh loba kurang jeung salahna eta mah moal diberi penyakit hanaang, moal diberi penyakit lapar di alam mahsyar tuh. 12.000 tahun eueuh dahareun laparnya hanaang atuh. Eueuh cai eueuh nanam. Tapi keur jalma anu amalna halus mah seger we. Da di dinya mah amal anu nangtukeunana. 12.000 tahun lempang gok jeung Nabi Idris ditolak deui. Terus lelempangan eta 12.000 tahun 12.000 dikali 24 sabaraha? Dikali 25 tope merek lah bayarkeun aku sipa ka itu geusina salir-lir teuing. Sirik dipake ngadepean motor top tah jeung Budi am sirik pake IPKah top tah. Allah Akbar. 12.000 tahun dikali 25. Atunya Allah Akbar. Sakitu tahlilan teh. Gok teh jeung anu ka-25 nyatana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tah ieu mah bisaeun migawe hiji perkara anu lain keur kauntungan pribadina eueuh sama sakali keur kauntungan pribadina ieu mah mutlak teu keur kauntungan batur. Naon tah begitu penak jeung sakabeh manusia di dinya kadatangan ku manusia kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadepru langsung sujud ka Allah Subhanahu wa taala bari ngagorowo eta ka Rasul ya Allah narakakeun ku abdi urang kesian sareng putra abdi Fatimah ieu jalmi kabeh ku Gusti mangga we ka surgakeun sadayana Gusti keun we naraka mah bade dieusian ku abdi jeung Fatimah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hiji-hiji na manusia anu diciptakeun ku Allah mampukeun migawe perkara keur kauntungan batur eueuh kauntungan saeutik-eutik acan keur di pribadina iwal ti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngan ditolak ku Allah teu bisa kitu Muhammad teu bisa kitu keun urang hisab kumaha amal-amalanana mohon atuh mangga teu langkung Gusti mangga atuh ayeuna mah geura hisab kakarawe ti dinya mah manusia teh naon di komando ku malak Jibril siapkeun komando apa anjeun eta cek urang eta malaikat malak Jibril turun cegak tuh dua siga hansip kitu ngajeun teu bisi ieu mah bisi bingung gitu kumaha ngalayang urang anggeus we contohkeun kana ayeuna tuh dua korowok siap gerak gitu tanaga dikaluarkeun kabehnya panon purum kesablut leet dipurumkeun beuntak di dinya keneh pas beuntak teh di Jakarta eta jalma dipisahkeun saha anu ahli surga calon ahli surga sok kalebah katohu saha anu calon ahli neraka sok kalebah kenca berebet manusia teh tah di eta tempat teh jol misah kusorangan misah akhirna manusia di dinya di zaman Nabi Adam nepikeun ka kiamah dikumpulkeun di dinya jadi 120 jajar cek sakawal deui jadi 118 jajar
sajajarna eta manusia lamun dilempangan ti jajaran ti hareup nepikeun ka tukang eta lilana 600.000 tahun waktu alam dunia. Panjang berarti jajaran ka tukang nanya. Kagigirna mun dilempangan lalakon 400.000 tahun alam dunia. Berarti 4 ka genep. Mata kadenya 4 ka genep, 4 masagi genep kahadean. Tadi hitungan palak teh kitu. Berarti aya kelompok jadi 120 kelompok cek sakawal jadi 118 kelompok. Anu sakelompokna eta mun dilempangan ti hareup nepi ka tukang 600.000 tahun kakara nepi. Lamun kagigirna 400.000 tahun kakara nepi. Anu 120 jajar ieu ternyata ditingali teh calon ahli surga na ukur 2 jajar. 118 jajar kabeh calon ahli neraka. Mudah-mudahan urang sing asup kana golongan nu saeutik eta amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ieu pagawean baik anu nguntungkeun keur diri sorangan, baik nguntungkeun diri jeung batur. Eta teh pagawean teh diusahakeun, diparentahkeun ku Allah. Sok eta pagawean teh eusi ku pagawean ibadah, baik ibadah anu langsung atau tidak langsung. Ibadah anu langsung seperti sholat, puasa, zakat, sodako gitu. Alus ka salaki, alus ka pemajikan, alus ka guru, alus ka tatangga, eta teh ibadah mahdoh. Ibadah goer mahdohna perkara nu teu langsung siga lain ibadah, tapi ibadah padahal eusina mah naon? Ini ka kebon karena adek nipayahan anu jadi anak pamajikan. Ini ka kebon karena adek memenuhan kebutuhan pribadi diri urang jalma iman, jalma Islam. Eta teh ibadah. Ibadahna disebut ibadah goer mahdoh. Ini ka pasar, anu ini ka kebon, anu ini ka mana bae neangan kipayah jang bekal hirup. Kerja ma iman mah kerja ma Islam sepanjang diniatan ibadah bakal aya nilai ibadah disebutna ibadah goer mahdoh. Aya paku di jalan kasisikeun ke urang teh da bisi aya batur nu ngaliwat kacugak eta ge ibadah goer mahdoh. Ibadah keneh aya beling aya cucuk di jalan teh ulah diantop ka sia sugane nu kapangit sugane kacugak batur eta mah doraka hukumna. Ibadah goer mahdoh singkirkeun jalan bala bisa jelema ti kojot bersihkeun eta teh ibadah goer mahdoh itu. Tah sagala rupa perkara cek Allah sok jieun ku anjeun ibadah ka kami laksanakeun ku anjeun. Maka bila mana anjeun kasorong ibadah ka kami anu agung maka kami bakal ngaridoan ka anjeun. Maka di tempat jalma anu dipikarido ku kami anu agung iwal di surga. Mudah-mudahan we urang sing mampu ngalaksanakeun amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngalaksanakeun eta perkara dina sela-sela bedegongna diri urang, ngalaksanakeun eta perkara dina sela-sela ribuan kampung nya anu ngancik dina diri bedegong bea karep teu aya bedana seperti bedegongna cai. Tapi urang teh ngarep-ngarep we ka Allah Subhanahu wa taala urang mampu maksakeun pikeun migawe kana kabeh eta perkara anu diparentah ku Allah oge mampu ninggalkeun kana naon perkara anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sing mampu ngalaksanakeunana amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Rabbi gfirli wali walidayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya minhum wal amwat su'atubu ilaihi amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Peryogi dikauningakeun nya pangna di urang pengajian teh maca heula kutub robani sabab kutub robani teh eta teh mangrupakeun ayeuna manakibna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngan nadom eta teh disebarkeunana di urang teh ku
Syekh Patah Najmuddin. Nyata Syekh Patah Najmuddin teh ayana di daerah Tanjung Kemuning. Ulama baheula anu nyebarkeun Islam di daerah dieu, nu jadi kiai jadi ajengan di lebah dieu teh eta. Tah putrana teh Syekh Rahmatullah anu dimakomkeunana di Tanjung Singuru Samarang. Taya Syekh Patah Najmuddin ti ditu nama turunan ti Cirebon. Itu ti Cirebon. Malihan bojo nama masih keneh ayeuna turunan ti Sunan Gunung Jati nya rahimahullahu taala. Da ieu Syekh Patah Rahmatullah teh jadi bojona Syekh Patah Najmuddin teh rakana Syekh Sultan Hasanuddin Banten. Itu mata Syekh Rahmatullah tanya